Faslun yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib ala kulli muslimin ka sakur jalma muslim. Naon anu wajibna? Hibdu islamihi, ngajaga hibdu islamihi, ngajaga islamna itu jalma muslim. Wasaunuhu jeung ngaraksa kana itu Islam. Amma tina perkara yufsiduhu anu ngaruksak itu perkara kana Islam. Wa yubtiluhu jeung ngabatalkeun itu perkara kana Islam. Wa yaqta'uhu jeung anu megatkeun itu perkara kana Islam. Jadi ya rek nyaritakeun atawa menyaret bahwa wajib hukumna ka jalma muslim naon denah ngajaga kaislamanana, ngaraksa kaislamanana tina perkara-perkara nu matak ngaruksak kana kaislaman. Oge kana perkara nu matak ngabatalkeun jeung megatkeun kana kaislaman gitu. Pan kamari dicaritakeun bahwa yajibu alal mukallafi gitu nya. Jadi wajib kasakur-sakur jalma mukallaf naon cenah ad-duhulu fil Islam, asup ka agama Islam. Oge kumaha wasubutu kitu nya tetep kana agama Islam jeung narima kana naon-naon perkara anu ditangtukeun atau anu diparentahkeun dina sapirang-pirang hukum dina Islam gitu. Tah berarti jalma eta teh geus asup kana Islam jadi weh jalma muslim. Tasabadana ti eta urang kaperdih ku kawajiban naon? Kaperdih ku kawajiban urang sing bisa ngaraksa diri, bisa ngajaga diri tina perkara-perkara nu matak ngaruksak kana kaislaman. Perkara-perkara nu matak megatkeun urang, mutuskeun urang kana kaislaman. Naon atuh anu matak wahua tuluina wahua jeung ari itu perkara ar-riddatu eta murtad. Jadi orang sebagai jalma muslim gitu, orang kudu ngaraksa diri tina pamurtadan. Tina pamurtadan. Karena ieu murtad teh saur Syekh Nawawi mah abhasul kupri, panggoreng-gorengna kakupuran. Wa agladuhu jeung pangberat-beratna kakupuran. Naonana hukumanana. Jadi kafir teh geus goreng gitu nya. Tapi murtad mah leuwih goreng tibatan kafir gitu. Saur Syekh Nawawi itu disebut lagi non abhasul kupri, itunya panggoreng-gorengna pamurtadan. Wal iyadu sareng nyungkeun pangraksa
sareng nyungkeun pangraksa kaula billahi ka Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur. Jadi naon cenah anu matak ngaruksakan ka Islam teh murtad gitu, murtad. Teh rek nyaritakeun bahwa hal-hal anu rek nu matak ngaruksakan ka Islaman. Wa qad kasura jeung nyata geus loba fi hada zamani dina ieu zaman. Naon atasa hulu ngaremehkeun fil kalami dina ucapan hatta annahu nepika sanya-nyana kalaku itu ucapan yahruju eta kaluar min ba'dihim ti sawareh maranehna hatta annahu nepi kasanya-nyana kalakuan sareng tingkah gitu yahruju eta kaluar min ba'dihim ti sawareh maranehna naon alpadun pirang-pirang lapad tuhrijuhum anu ngaluarkeun itu lapad ka maranehna anil islami tina Islam walaya rauna jeung teu nganggap maranehna zalika kana itu lapad zanban kana dosa padlan sumawona an kaunihi dina ayana an kaunihi dina ayana itu ucapan dia kupron eta kakupuran. Jadi saur ya musonif bahwa cenah loba euy di ieu zaman ieu teh zaman harita 200 tahun katukangnya ieu teh kitab teh 200 tahun katukang. Zaman harita cenahnya komodi meureun zaman ayeuna mah loba pisan jalma anu nganggap enteng anu teu merhatikeun dina ucapanana nepikeun ka euy eta ucapan teh matak ngaluarkeun gitu nya tina kaislaman manehanana jeung maneh teh teu sadar gitu nya bahwa ucapan eta teh mangrupakeun dosa komo deui sadar kana bahwa ucapan eta teh ngajurumuskeun manehna kana kakupuran gitu. Eta teh zaman baheula komo deui meureun ayeuna ucapan teh ieu teh euy naha ieu teh dosa naha ieu teh naon berarti aya ucapan anu ngan saukur dosa aya ucapan anu nyebabkeun urang kakupuran atau urang tumiba kana kamurtadan gitu. Eta teh zaman bola komodi zaman ayeuna tah urang tujuanna apal ngaji ieu teh urang supaya ngaraksa diri urang tina ucapan-ucapan dina patekadan jeung dina tingkah laku anu matak ngajurumuskeun urang kana pamurtadan aya geus apal mah kan gitu. Jadi man saur dina hiji keterangan bahwa jalma anu teu apal gitu nya kana hiji dosa kana hiji kagorengan tangtu manehna gede harapan bakal migawe eta udah teu apal teh eta teh dosa maka dipigawe eta ieu ge urang mudah-mudahan sabadana apal mah urang henteu ngucapkeun atawa henteu nekadkeun atawa henteu milampah kana perkara-perkara anu numibakeun urang kana pamurtadan.